Rek berhasil teu berhasil jarah keneh da urang mah cinta ka ulama ka mahmud. Rek berhasil teu berhasil jarah keneh da urang mah cinta ka ulama ka pamijahan. Tujuanna niatna eta teh. Lamun niatna akhirat cinta ka ulama, bahwa ieu ulama teh geus islamkeun keturunan urang. Ieu ulama teh geus islamkeun karuhun urang. Teu aya wali pamijahan daya sare-sare hadiatullah upami da aranjeunna tayang ulama wali mahmud upami tayang urang teu aranjeunna moal aya urang moal Islam gara-gara aranjeunna urang syukuran ka Gusti Allah. Gusti ieu nu ngislamkeun tanah Bandung teh Gusti. Abdi cinta ka anjeunna sabab anjeunna cinta ka abdi. Nyebarkeun ajaran Islam ka Bandung. Tah, jadi nyata orang cinta ka ajaran teh. Mungkin kurang kali, gaduh murang kali, teu barang perintah murang kali gawe we. Enjing subuh keneh murang kali kurang geus sasapu. Ras naon masak. Ngurungkeun cai, masak cai. Ras ngaliwat murang kali teh. Enjing teh tos ibu teh kantun keluar we. Raos teh? Nyaanteun barangkali kitu. Amunnya. Terus yang barangkali urang isukannya teh geus hese gitu. Udang-udang jam 8 we. Tiap jam 8 teh mah minta duit jajan. Nyaanteun. Tapi dipikir dipasihan teh. Angger we dipasihan da budak ge. Eta murang kali nu tadi teu sungkeun teu nyungkeun teu langsungkeun ka ibu, ras ibu teh angkat ke Surabaya, angkat ke mana? Ke Jogja, ke Malioboro. Ayah Super Nil. Sok inget kan barangkali teh. Sok emut punya. Barangkali nu bageur teh anjing jeung sini. Eta barangkali urang teh jauh surti ka budak ni bageur kitu. Eta teh ninggal Allah ge sapertos itu teu kudu dipentak, dipasikeun ka jami nu bageur mah. Juga Gusti aya rezeki teu kudu di mah geus apa-apan hate lamun aya rezeki apa Allah ge. Nu penting urang niatna karena Allah ikhlas. Sanes karena haliah dunya, lamun karena haliah dunya mah eta timbulna istidraj. Nah istidraj teh panyungkun. Beunghar mah beunghar tapi jauh ti Gusti Allah teh panyungkun. Tapi jabah nu mah di mana beunghar teh dina kayaan taat ka Allah. Eta pilari ulama anu ngajak tinaria kana ikhlas. Anu karanjeunna tur Kanjeng Rasul minal adawa ila sohbah. Pilari cenah ulama anu ngajak tina asalna permusuhan jadi persahabatan. Ulama anu mana keadaan sari urang teh anu ngajak kana persahabatan kana duduluran urang teh dulur kabeh lagi. Imah ulah jadi beda Fatihah jadi musuh dulur urang teh. Ya kade sebah kawin jeung budak si anu eta mah beda akidahna. Eta ieu beda akidah seueur anu kitu eta teh. Beda nu kunut teh tara kunut, nu tahlil tara tahlil parasea. Tapi ulama nu mana anu diajak orang teh anu ngadamaikeun bersahabat. Eta teh khilafiyah, nu penting ulah beda akidah. Akidah naon? Beda akidah mah beda dina tauhid. Nu urang mah bedana naon? Furu'iyah. Hane sanes akidah. Sekadar paripos beda akidah. Lamun beda akidah mah geus beda deui paham, geus beda deui pameran, beda akidah. Lamun ayeuna beda furu'iyah, perbedaan paham itu jadi masalah. Ieu macana Fatihah teh make bismillah nu iman teh. Nu ieu mah make usolli digelegerkeun iman dilaungkeun. Nu ieu make kunut iman teu make kunut. Ieu mah sok tahlilan iman tara tahlilan. Eta teh wargi urang sanes. Wargi urang. Ulah dipisahkeun. Tah ulama nu kitu teh nu nyadap nu karencanakan anu ngajak kana persahabatan dulur urang tong diputuskeun. Ulah nyebarkeun eta lain dulur wargi urang.